Shut up and sit down. Aya Pak Ustad tuh Hah? Aya juga non. Ayo tuh sabarkan. Ayo. Hah? Nyalakan. Oh, yuk. Yuk. Ari bocah baca geus kolot. Teu pati kadeuleu. Ai teu disambung ku kacamata teh. Asa kurang jelas. Lamun kana duit teu make kacamata ge jelas komo nu 100.000 mah. Aduh, ieu teh keur usum lockdown kieu nu ngaraji arareuweuh, asa sepi, bocah baca sorangan. Sautak saeutik tunduh, sautak saeutik tunduh. Sugan beda bejana cenah rek aya nu ngaji ka dia, rek upal-apal heula. Bisi aya anu perlu tausiah meureunna geus bocah baca mah. Naon nu ditanyakeun bisa kajawab. Ayeuna teh bulan Ramadan. Perlu bararudak teh apaleun kumaha hukumna puasa. Jeung naon tujuanna puasa. Dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah Allah ngadawuhkeun anu eusina eta tina surat Al-Baqarah teh nyaeta a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He jalma-jalma nu ariman geus diwajibkeun ka anjeun puasa seperti mana geus diwajibkeun ka jalma-jalma anu samemeh aranjeun. Anu tujuanna tina puasa teh la'allakum tattaqun sangkan anjeun jadi jalma anu takwa. Taku jalan ngalaksanakeun puasa anu bener-bener. Tiasa nahan hawa nafsu. Nahan nafsu tina barang tuang, nafsu tina barang leueut, atanapi nafsu jima tina siang. Oge ngajaga lisan tina maksiat ka Allah, ngajaga paningali tina maksiat ka Allah, ngajaga panguping tina maksiat ka Allah. Insyaallah tujuan puasa la'allakum tattaqun tiasa tercapai. Naon sababna? Sabab lamun urang puasa nahan lapar unggul, nahan dahaga unggul, nahan jima unggul ti beurang, tapi teu nahan anggota badan tina maksiat. Rasul nyaurkeun kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal ats. Loba jalma anu puasa tapi teu bogana naon ku puasana kajaba lapar jeung hana anu unggul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Pak Ustad. Oh, geuning jang odok, jang kok surako eta teh. Eko Pak Ustad. Saha? Jang Eko teh. Kak jauh ya. Talageut. Saya Pak Ustad. Paruasan teu. Paruasa Pak Ustad, alhamdulillah. Paruasan ini bararegang. Lain eta kumisna goe bararegang. Alhamdulillah nya. Urang teh dina bulan Ramadan teh diuji ku Allah teh ana teh. Diuji ku wabah, diuji ku itu, diuji ku ini. No pentingnya eta urang utama nama dina bulan Ramadan urang diuji kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Sing bisa sabar. Sabab tujuanna tina puasa oge di antara namanya eta ngalatih diri urang sabar. Sabar tina sagala rupa. Sabar tina hawa nafsu, sabar tina nahan kahayang, sabar tina naon rupa perkara. Dinafsueun ku dijauhan, papasean ku dijauhan. Harus menjadi orang yang sabar. Insyaallah innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Bisi ayeuna urang can menang keneh jodoh oge eta. Urang kudu sabar ngadagoana. Dah, ieu Pak Ustad.
nu menu Pak Ustad dilugikeun teh ngeunaan bab sabar tah abi aya pertarosan ieu mah Pak Ustad. So, naik nanya ke naon? Abi teh ieu teh dugi ka ayeuna teu aya jodoh wae Pak Ustad. Bari jeung ka bogoh teh aya hiji-hiji acan Pak Ustad. Nah, sakitu kasepnya. Kumaha atuh Pak Ustad solusina? Cing. Resep ieu mah resepna. Nah, karunya teh. Nah, iya teh. Susuganan ya. Nuhun. Tah ieu teh boga Bapak teh resep. Tilu be. Tilu bae Pak Ustad. Dijalankeun insyaallah. Kumaha Pak Ustad? Hiji be nu ka hiji kudu daek berusaha. Berusaha Pak Ustad. Geus berusaha jangan dodok. Alhamdulillah Pak Ustad berusaha mah abi. Kaitu ka dieu ge berusaha wae Pak Ustad. Soalna naon? Da geuning manya tadi ikhtiaran ku abi. Irungna ge mancung Pak Ustad. Pipina oge kitu Pak Ustad. Bejaba kahanap lagi seperti biola Pak Ustad. Nya mung dibabetkeun potong biola Pak Ustad. Tapi eta teh hese wae terus berusaha teh. Hese wae Pak Ustad. Tah kitu Pak Ustad. Lamun teu beunang eta teangan jurus nomor kadua. Nomor B nu kadua. kadua. Berdoa. Osok ngadoa. Kontenan Pak Ustad. Abi ngadoa mah gituan ge dugi ka keram Pak Ustad. Saking ku hoyong kasih anjeunna Pak Ustad. Karunya teh. Keke atuh lamun kitu mah. Tah aya resep nu terakhir ieu mah jigana jetuk. Nu katilu naon Pak Ustad? Bercer. Ah, ngurus tunjung Pak Ustad. The woman no cry. Woman no cry. No woman no cry. Woman no cry. Je, suruh ngaserengih datang-datang jika nu gelo anyar amit aing. Dok, di bulan puasa ini penuh berkahnya. Jadi penuh saling memaaf-maafkan. Nya justru spesialna bulan Ramadan ieu teh ya silih hampura ngarah puasana Abdul menang ganjaran ongko. Heeh, tah, dengekeun nya. Tadi urang teh ini ke ATM. Tuluy kumaha? Tah, cek si ATM na teh. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nyuku saya teh dimaafkeun. Aing doa indahnya. Terus urang teh nyoba heuh. Telepon ka operator. Cek operator teh. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi. Wae teh dimaafkeun deui. Alangkah indahnya. Kumaha sia we doclo. Hatur nuhun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.